syariati kalawan pirang-pirang cabang syariat. Pain aslama maka lamun asup Islam kafir lam yukallaf tah teu disuprih ya kafir bi ikhrajiha kana ngaluarkeunna itu zakat ka salati saperti salat was saumi jeung saum. Jadi lamun asup Islam teu kudu ngodoan gitu. Teu kudu ngodoan zakat. Wal hurriyatu jeung kadua merdeka. Pala zakata maka teu wajib zakat eta tetep ala raqiqin ka abid. Wa amal muba'adu jeung anapun ari abid muba'ad patajibu ta eta wajib alaika itu muba'ad. Naon az-zakatu zakat pima dina perkara. Malaka anu ngamilik muba'ad hu kana itu emak. Biba dil hurri kalawan sawareh anu merdeka na. Syarat kedua zakatnya kudu merdeka. Maka lamun aya abidna anu meles ka abidanana maka eta mah teu wajib zakat si abid nu meles mah. Tapi lamun abidna abid muba'ad mah anu sawareh awakna merdeka sawareh deui abid maka eta si abid muba'ad wajib ngaluarkeun zakat dina harta milikna. Contoh sia kieu umpamana. Si abid dipimilik ku dua jelema, umpamana si Emen jeung si Omon. Ngan anu hiji deui mah si Emen ngamerdekakeun ka eta si abid. Si Omon mah henteu teu ngamerdekakeun, maka eta si abid satengah merdeka satengah abid. Tuluy umpamana eta si abid teh dina waktu merdekana umpama poe Senen merdeka, poe Salasa digawe di si Omon, Rebo merdeka, Salasa Kemis gawe di si Omon. Tah umpamana eta si abid teh dina poe-poe anu merdekana dipake usaha, dipake dagang umpamana. Maka hasil tina daganganana umpama nepikeun kana nisab tah eta harta si abid muba'ad wajib dijakatan. Wal milku jeung katiluna milik atamu anu sampurna. Pal milku atuh ari milik ad-dhaifu anu dhaif anu lemah la zakata eta teu aya zakat eta tetep fihi dina itu milku dhaif. Kal mustari saperti jalma anu meuli qabla qabdihi dina samemeh ngobad atawa nampakna itu mustari. La tajibu teu wajib bihi dina itu di itu mustari naon ajakatu zakat. Kama seperti hukum yak tadi anu nerapkeun teh ngudukeun teh. Hi kana emma naon kalamul musonifi dawuhan musonif. Tab'an karena anut dil qaulil qadimi kana kaul qadim. Lakinil jadidu tetapi nari kaul jadid al wujubu eta wajib zakat. Syarat katilu wajib zakat teh kudu milku tam. Milik anu sampurna. Atuh kaluar milku dhaif. Maka milku dhaif mah teu wajib zakat. Contoh siga kieu umpamana. Si abid mukatab umpama ngabogaan harta. Sanajan nepi ka ukuran nisab maka tetep teu wajib zakat. Abid mukatab anu tadi mah abid muba'ad. Naon sababna? Sabab milikna milik dhaif. Atawa contoh musonif mah kieu. Kal mustari qabla qabdihi. Urang umpamana meuli barang tapi samemeh dikobadkeun ku anu ngajualna. Akang teh init ka toko meuli HP.
ngan ku anu ngajualna eta HP can dikobatkeun sanajan geus ijab qabul. Jadi sanajan geus ijab qabul lamun can dikobatkeun can dipasrahkeun maka eta teh tetep kaasupna milkud dhaif. Contoh deui, si Hindun meuli emas loba. Kari-kari ku anu ngajualna can dikobatkeun sanajan geus ijab jeung qabul. Nepikeun ka sataun eta emas can dinaonkeun? Can dikobatkeun. Maka eta emas teu wajib dijakatan ku anu meulina. Tapi wajib jakatna teh ka anu ngajualna gitu. Ye ceuk kaul qadim. Kumaha ceuk kaul jadid? Ceuk kaul jadid mah tetap wajib zakat. Nya umpama sekali deui si Hindun meuli emas, ari wajibna zakat emas teh kan 85 gram. Ya si Hindun meuli emasna 80 gram umpamana. Geus jadi duit geus dibikeun ijab qabul ngan eta emas ku anu ngajualna can dipasrahkeun wae ka si Hindun gitu. Lah maka ceuk kaul qadim si Hindun teu wajib zakat. Umpama eta emas geus sataun can dipasrahkeun keneh. Nu wajib zakatna saha? Nu ngajualna. Kumaha ceuk kaul jadid? Ceuk kaul jadid mah tetep eta si Hindun wajib zakat. Ningali sarahna wal milku tam. Aya walau limahjurin jeung najan jalma anu disengker saha alaihi tu al kasobi saperti budak wal majnuni jeung anu gelo. Wal muhotobu jeung ari nu dihitoban bihrojiha kana ngaluarkeun tu zakat waliyuhu eta walina itu mahjur aleh wasobi. Ingkana lamun bukti wali yaro eta nekadkeun ieu wali wujubaha kana wajibna itu zakat fi malihi dina hartana itu mahjur aleh wasobi wajib majur. Biangkana kusapertian bukti itu wali Syafi'ian eta bangsa madhab Syafi'i. Paingkana maka lamun bukti ieu wali la yaro eta teu nekadkeun ieu wali hu kana itu wujubu zakat ka Hanafiyin saperti madhab Imam Hanafi. Pala wujuba maka teu wajib zakat eta tetep alai ka wali. Wal ihtiyatu jeung ari ihtiyat lahu pikeun wali ayah siba eta yang ngitung-ngitung wali ajakata kana zakat. Hatta yukamila sehingga yen nyampurna hatta yukmala sehingga yen sampurna. Punten hatta yakmula sehingga yen sampurna. Saha al mahjuru anu disengker naon alaihi al. Jajaran kadalapan ti Hanaf qalu tab'an lil qaulil qadim. Wa huwa jeung ari qaul qadim ma eta qaul qala nu ngadawuhkeun nu kana ma sal Imam Syafi'i qabla duhulihi dina samemeh lebetna Imam Syafi'i Misra ka kota Mesir. Wal jadidu jeung ari kaul jadid ma eta kaul qala nu ngadawuhkeun nu kana ma ba'da duhulihi dina sabada lebetna Imam Syafi'i piha di itu Mesir. Wan nisabu sareng kaopatna nisab wal haulu jeung haul tepung taun. Palauna koso maka lamun kurang naon kulun saban-saban sahiji min huma tina itu nisab jeung haul pala zakata tah teu wajib zakat eta tetep. Tina sawarehna syarat wajib zakat teh nyaeta kudu geus nisab jeung haul. Maka lamun geus nisab tapi can haul tetep ieu teu wajib zakat. Atawa geus haul ngan can nisab ya geus sarua di teu wajib zakat gitu. Ngan ulah di akal-akalan. Siga kumaha di akal-akalan teh. Umpama kana nisab teh tinggal sabulan deui umpamana. Kana haul teh tinggal sabulan deui kana tepung taun teh. Kari-kari ayeuna sabulan deui teh geus nepi tah kana nisab, pan can wajib zakat. Tuluy we eta si dombana teh atawa si sapina atawa barang nu wajib dijakatana teh dijual heula atawa dikumaha we gitu supaya manehna henteu ngaluarkeun zakat. Eta mah tetep we doraka gitu.
mun aya niat siga kitu gitu. Pembahasan leuwih jauh masalah eta engke dina Fathul Muin dina I'anah. Jadi sok aya gambaran jelema ngakal-ngakal supaya nepi kana hawal teh henteu nisob gitu. Padahal ti samemehna ge geus nisob ieu. Sabaraha nisobna dina sasatoan? Jajaran kalima kagenep tina syarah. Fa awwalu nisobil ibili maka ari mimiti nisobna onta khamsatun eta 5. Wa awwalu nisobil baqari jeung ari mimiti nisobna sapi salasuna eta 30. Wa awwalu nisobil ghanami jeung ari mimiti nisobna doma arbauna eta 40 kama sayati. Wasaumu jeung diabur aburan wa huwa jeung ari saum arro'yu eta ngangon pikalain dina tegalan mubahin anu dimenangkeun. Pain ulipat maka lamun diparaban naon almasyatu sasatona ma'domal hauli dina gegedena sataun pala zakata tah teu wajib zakat eta tetep piha dina itu masyah. Tina sawarehna syarat zakat teh nyaeta lamun si hartana bangsa ingon-ingon maka syaratna kudu anu sok diangon dina jukut anu dimenangkeun. Tegasna mah kudu diangon dina tempat anu teu make biaya gitu. Kumaha atuh lamun eta ingon-ingon teh sok diparab make biaya lah gitu. Dina gegedena haul sapertikeun gegedena haul teh kieu 3 bulan eta ingon-ingon teh diangon na tegal 8 bulan diparaban maka eta mah teu wajib zakat gitu. 8 bulan berarti 3 bulan diangon 8 bulan diparaban. Eta mah teu wajib zakat eta mah. Wa in ulipat jeung lamun diparaban itu masyah nispahu dina satengahna itu haul fa aqallu tuluy leuwih saeutik qadron dina ukuranana taisu anu hirup itu masyah bidunihi kalawan henteu itu ulipat bila dororin kalawan teu aya madarat bayinin anu pertela wajabat tah wajib naon zakatuha ngajakatan itu masyah wa illa jeung lamun henteu itu qadron taisu pala maka teu wajib zakat. Kumaha lamun kieu eta ingon-ingon teh sok diparab dina waktu satengah haul atawa kurang tina satengah haul. Contoh umpamana doma diparab 4 bulan diangon 8 bulan. Sanajan 4 bulan diparabna maka eta mah wajib zakat. Bari domana lalintuh jeung teu madarat ku diparabna teh. Tapi lamun ku diparabna madarat mah 4 bulan diparab ngan madarat maka eta mah teu wajib zakat.
meh leuwih jelas tingali sarahna geura. Qauluhu fa'in ulipat al-masyiyah dua jajar kahanap aya was-shawabu. Was-shawabu jeung ari nu benerna au ulipat atawa diparaban itu masyiyah nispahu dina satengah hawal paaqalu tuluy leuwih saeutik. Qodron kalawan ukuran la taisu anu teu hirup itu masyiyah bidunihi kalawan henteuna itu qodron. Aw taisu atawa hirup itu masyiyah bidunihi kalawan teu ayana itu qodron. Lakin bidororin tetapi kalawan aya madarat bayinin anu pertela. Aw bila dororin atawa kalawan teu aya madarat bayinin anu pertela. Lakin qasoda tetapi ngamaksud malik jalma nu boga bihi kalawan itu alapa qot as-saumi kana megatkeun ngangon. Pala tajibu maka teu wajib naon zakatuha ngajakatan itu masyiyah. Amalau alapa anapun lamun maraban ha kana masyiyah saha malikuha nu bogana masyiyah qodron kalawan ukuran. Taisu anu hirup itu masyiyah bidunihi kalawan teu itu qodron bila dororin kalawan teu madarat bayinin nu pertela. Walam yaksud jeung teu ngamaksud malik bihi kalawan itu alapa qot as-saumi kana megatkeun ngangon. Wajaba tah wajib naon zakatuha ngajakatan itu masyiyah. Gitu lah. Wa amal asmanu jeung anapun ari asman pasyai'ani ta eta dua perkara. Az-zahabu tegasna kahiji emas wal fiddatu jeung kaduana perak. Madrubaini anu dicitak duanana. Madrubaini eta anu dicitak duanana kana bukti itu dahab wal fiddah. Aula atawa henteu itu madrubain. Wasayati jeung bakal datang naon nisobuha. Nisobna itu dahab wal fiddah. Wasaro itu wujubi zakati jeung ari pirang-pirang syarat wajibna zakat piha dina itu asman. Ay al asmani tegasna dina asman khamsatu asya'a eta 5 pirang-pirang perkara. Al islamu tegasna kahiji islam wal hurriyatu kaduana merdeka wal milku jeung katuluna milik attamu anu sampurna wan nisabu kaopatna nisab wal haulu kalimana hawal. Wasayati jeung bakal datang naon bayanu dalika pertelaan itu nisab jeung hawal. Anu wajib dijakatan tina golongan harga mah ngan dua nyaeta emas jeung perak. Kali deui nu wajib dijakatan tina golongan harga mah ngan dua nyaeta emas jeung perak. Rek anu dicitak atawa masih kaneh balokan tetep wajib zakat. Syaratna aya 5. Hiji Islam, 2 merdeka, 3 milku tam, 4 nisab, 5 hawal. Wa amazuru'u jeung anapun ari pirang-pirang tetanduran atau pepelakan. Wa roda jeung neja sal musannif biha ku itu juru al-muqtatu kana al-muqtati kana anu dialap kakuatan min hintotin nyatana tina gandum wasairin jeung kacang syair wa adasin jeung kacang adas wa arujin jeung pare wa kadza jeung eta tetep saperti itu zuru ma ari perkara yuqtatu anu dialap kakuatan ikhtiaron dina waktu pilih-pilih kaduratin seperti jagong
wa hammasin jeung hanyeli. Nomor katilu harta anu wajib dijakatan teh nyaeta tatanen anu dialap kakuatan sapopoe dina waktu ikhtiar seperti gandum, kacang syair, kacang adas, pare, jagong. Ari jagong jeung gandum mah khusus we di daerah anu kadaharan sapopoena jagong atawa gandum. Ari di urang mah anger beas. Jadi mun di urang dahar sapopoena beas maka wajib didakatan teh beas gitu. Mun kadaharan sapopoena jagong maka wajib dijakatan teh naon? Jagong. Hanapeun syair 3 jajar. Wa tusanu jeung disunatkeun naon as-salatu maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingda aklihi dina narika ngadaharna itu aruj li annau karna saestuna itu aruj khuliqo eta dijieun ieu aruj min nurihi tina nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurna Kangjeng Nabi. Pain kila maka lamun dicaritakeun naon innal asya'a saestuna pirang-pirang perkara kulluha tegasna sakabehna asya khuliqat eta dijieun ieu asya min nurihi tina nurna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujiba dijawab bi annahu bener cenah sakabeh ge awalna mah tina nur Muhammad ngan bi annahu kana saestuna itu aruj huliko eta dijieun ieu aruj min nurihi tina nurna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasitotin kalawan teu make pelantara wa kulul asya'i jeung ari sakabeh perkara alati anu tanbutu anu jadi ieu alati minal ardi tina bumi piha eta tetep dina itu alati daun ari panyakit wadawaun jeung ubarna illa arruja kajaba pare fa inna fihi maka saestuna eta tetep dina aruj dawaun ari ubarna ari ubar wala daun jeung teu aya waladaa jeung teu aya panyakit eta tetep pihi dina itu aruj. Patajibu maka wajib naon ajakatu zakat piha dina itu juru bisalah sati saraito kalawan 3 pirang-pirang syarat. Ayakuna tegasna kajian bukti itu zuru mimma eta tetep tina perkara yajra'u anu melakeun hu kana ma ayastan bitu tegasna melak hu kana itu ma sal adamiyu manusia fa inna bata maka lamun jadi itu zar'u binafsihi kalawan diri na itu zar'u bihamli ma'in kalawan sabab kabawa cai aw hawain atawa angin pala zakata tahtaya zakat eta tetep fihi dina itu zar'u wa yakuna jeung yen bukti itu zar'u kutan eta kadaharan nu dialap kakuatan mudkhoron anu bisa disimpen wasabako jeung geus ti heula qoriban barina deukeut naon bayanul muqtati pertelaan kadaharan anu dialap kakuatan wa kharaja jeung kaluar bil kuti kulapad kut naon ma perkara la yuktatu anu teu dialap kakuatan ieu ma minal abjari nyatana tina pirang-pirang
samara nahwil kamuni saumpama bonteng. Di hukuman wajib zakat dina tatanen lamun cumpon 3 syarat. Jadi wajib di zakatan teh lamun cumpon 3 syarat. Hiji, dipelak ku jelema. Maka lamun eta tatanena jadi ku sorangan mah teu wajib zakat. Sapertikeun umpamana kabawa caah atawa kabawa ku angin, maka eta mah teu wajib zakat. Umpamana urang teh boga sawah, ari heg umpamana manuk halaliber ti luhur ngaburakeun siki pare umpamana, nepikeun karata di sawah urang teh pelak pare tina ladang buraan manuk. Jadi wetah si pare teh, maka eta mah teu wajib zakat gitu, sabab lain pelak urang. 2, tatanena anu dialap kakuatan sapopoe, bari bisa disimpen dina waktu anu lila. Sapertikeun pare, gandum, jagong. Maka lamun melakna anu tara dialap kakuatan sapopoe mah seperti umpamana melak samara, tama teu wajib zakat. Atawa melak muncang, melak pedas, bonteng, eta mah teu wajib zakat. Kumaha lamun dagang samara nepi ka beunghar, nepi nisab, maka wajib zakatna lamun kieu maksudna teh. Urang melak samara teu wajib zakat, ari heg ku urang dijual nepikeun ka beunghar atawa kumaha, maka wajib zakatna teh lain tina samarana tapi tina dagangna eta mah. Kitu oge lamun nepi kana nisab jeung haul. Wa ayakuna jeung yen bukti tu syar'u nisaban eta nisab. Wa huwa jeung ari ieu nisab homsatu ausukin eta 5 pirang-pirang wasak. La kosro anu teu aya cangkang eta tetep, maksudna bersih. Alaiha kana itu homsatu ausuk. Wa fi ba'di nusahi jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan ayakuna ari yen bukti itu nisab homsatu ausukin eta 5 pirang-pirang wasak biskoti nisobin kalawan ngagugurkeun lapad nisab. Katilu syaratna teh kudu nisab. Pan tadi syarat kahiji dipelaku jelema, kadua tatanena nu sok dialap kakuatan, 3 dina waktu sataun teh kudu nisab. Ari nisabna tatanen eta teh 5 ausuk. Ari sausakna eta teh 60 sok. Maka tinggal kalikeun we 5 kali 60 sama dengan 300 sok. Ari sasona 2,5 kilo atuh kalikeun deui 300 kali 2,5 kilo sama dengan 750 kilo. Tah, jadi lamun urang ayeuna meunang tina pare 750 kilo bari bersih, maka eta teh wajib zakat. Jadi 750 teh ulah aya huut. Wa amasimaru anapun ari buah-buahan patajibu tah eta wajib naon zakatu zakat pisai aini dina 2 perkara. Minha anu tetep tina itu simar, samratin nahli tegasna buah korma, wa samratil karmi jeung buah anggur, wal muradu jeung anu dimaksud bihadaini samroini ku ieu 2 buah atamru eta korma wa jabibi jeung anggur,
wa syaraitu wujubi zakati jeung ari pirang-pirang syarat wajibna zakat piha dina itu simar ay asimari tegasna buah-buahan arba'u hisolin eta opat pirang-pirang perkara al islamu tegasna hiji islam wal hurriyatu jeung kaduana merdeka wal milku jeung katiluna milik atamu anu sampurna wan nisabu jeung nisab pamatan tapa maka samang-samang satu aya naon syartun hiji syarat ming dalika tina itu arba'u hisol pala wujuba tah teu wajib zakat eta tetep. Nomor kaopat harta nu wajib zakat teh neta bubuahan. Bubuahan di dieu ngan dua nyata korma jeung anggur. Bari anu garing duanana. Syarat zakat dina korma jeung anggur aya opat. Hiji Islam, dua merdeka, tilu milik tam, kaopat nisab. Ari nisabna nyaeta sarua jeung nu tadi 5 ausat, berarti 750 kilo. Maka lamun cacat syarat salah sahijina maka teu wajib zakat. Wa amma urudu tijarati anapun ari pirang-pirang barang dagangan patajibu ta eta wajib naon ajakatu zakat piha dina itu urudu tijarah bisyaraiti kalawan pirang-pirang syarat al madkurati anu ditutur sabikon bari anu ti heula fil asmani dina emas perak wa tijaratu jeung ari tijarah hiya eta ari itu tijarah at-taklibu eta nukeurkeun fil mali dina harta ligor diribhi karena arah-arah nyuprih bati nomor kalima anu wajib dijakatan teh nyaeta barang dagangan wajib zakat dina barang dagangan kalawan syarat anu geus dicaritakeun. Naon syarat nu dicaritakeun teh diantarana Islam, merdeka, milik tam, nisab jeung haul. Ari ngaran tijarah eta teh molahkeun harta kana harta anu sejen karena arah-arah nyuprih bati eta ngaran tijarah. Gitulah Allah alam.